Nya pemirsa patukang deui sareng arurang Abdi Nur Asti Maulida rerencangan Anissa Putri Nurzaman dina acara Ciwi News. Tekarawas waktos liburan tos sakadabri. Tentuna loba kaluarga anu mangpaatkeun liburan ieu kangge kumpul sareng keluargana. Aya salah sahiji tempat atau destinasi wisata nu mana ieu seueur kaluarga asap datang ka tempat ieu nyaeta tempatna di Sagitaran di situ. Tempat ieu selain jam relaksasi atau jam tempat sareng keluarga, jam piknik, oge biasana digunakeun kangge tapaki alam ku wargi sakola. Salkapna bade dijanikeun ku Nurul di lokasi. Nya Nurul kumaha? Nuhun Anissa sareng Nur Asti Maulida di studio. Abdi Nurul Fadilah bade ngalaporkeun kaayaan di Camp Hulu Cai. Di mana tempat ieu salah sahiji tempat wisata nu aya di Cigedug, nyaeta di Ciawi Kabupaten Bogor. Di mana abdi bade ngawawancara salah sahiji pendatang di Camp Hulu Cai. Abdi bade taruh tentang kekayaan di Camp Hulu Cai. Menurut Ibu, di keadaan di sini tuh gimana sih? Enak sih buat kita main, terus family gathering ya, terutama soalnya tempatnya luas, jadi kita bisa jalan-jalan, foto-foto. Tempatnya juga bagus sih, maksudnya banyak bunga-bunganya gitu loh, jadi bagus banget buat foto-foto. Kira-kira Ibu tahu dari tempat ini tuh dari siapa sih? Dari Instagram. Emang dia dari teman saya sih. Oh iya, makasih ya Bu. Sakitu aya yang biasa Abdi laporkeun, kembali ke Anissa sama Nur Asti di studio. Camp Hulu Cai ieu ayana di daerah Cibedug Ciawi Bogor anu bernuansa alam sareng bukit-bukit pagunungan. Tah, lamun tadi Anissa gaduh destinasi wisata, beda deui sareng Abdi gaduh tempat Kak Maman anu seueur sabeuneureun SMA Negeri 1 Ciawi. Kanggo leuwih jelasna deui tos aya rencangan Abdi nu tos hadir di lokasi. Nya Nabila kumaha kaayaan di ditu? Nya Asti, mohon Asti sapertos anu geus diwartosan di dieu teh emang bener pisan loba segala rupi keamanan. Aya soto, aya cilok, aya bakso, aya lumpia basah, aya teh poci, aya japlak, aya segala rupa emang bener di dieu teh. Nah, kunaon sih di dieu teh loba pisan anu ical. Sabab tempat ieu teh emang rupa tempat anu strategis, caket di jalan, caket sekolah, misalnya SMA di Ciawi, SMA PGRI, SMP di Ciawi, sekarang SMP PGRI. Jeung oge di dieu teh loba pabrik-pabrik anu seueur loba anu pagawena nah, sangat strategis. Di dieu kuring bade tumaros ka salah satu pembeli di dieu. Ayo ya. Halo Bermio, Bapak, Mas, kamu, Salah aya naon nih? Bade itu maros. Gunaan ieu tempat gitu ya. Menurut Aang, kumaha sih ieu tempat teh kan loba pisan jajanan gitunya. Alus sih nya ieu teh deket keren jeung sakola kitu nya. Jadi mun anak sekolah teh keluar teh bisa jajan. Anu kurang teh ieu tempat teh kotor gitu, balatak ieu tinggal aya loba sampah ieu. Itu hungkul sih. Masalah harga kumaha? Mun harga mah merakyat we gitu. Mun harga mah hargana merakyat dengan beberapa aya nu terlalu tinggi gitu. Aya saran nggak bahwa aya nu diharus gitu? Kalau mun sareng mah lu penting ieu tah sampah-sampah teh semua acarana biar kalau loba pisan gitu kan. Sampahnya. Nuhunnya. Sakitu disimpuring ka studio. Nya Nabila sareng Nurul hatur nuhun kangge laporanana. Wilujeng nugas deui.
Nya pemirsa sakitu wae ti alulang hatur nuhun kana segala perhatosanana katukang deui dina acara Ciwi